innallaha qad harama 'alan nar man qala la ilaha illallah wa qala law jaa qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, nurawu di haflah barokah di berbagai daerah, sohibul auqat anu parantos nertibkeun ieu acara al mukarram antos biasa mantena ngalbetan tugasna dina acara mudawamatu dzikrillah sareng perjalanan thariqah dina media perjalanan menuju Allah, bade miharap ridho sareng rahmatna. Mudah-mudahan targetna sadayana insyaallah ridho rahmat Allah anu dijanteng utamina kalayan husul dugi ka Gusti Allah eta parantos contohan ieu ku Kangjeng Nabi. Margi dina kitab anggitan pangresa Syekh Ahmad Shoibul Wafat Tajul Arifin di antawisna nyata perjalanan anu diamalkeun ku Bapak Ibu sadayana eta tos dijelaskeun ngalangkungan Rasul Allah sareng sahabat-sahabat Rasul Allah malihan pidawuhna wa kana sallallahu alaihi wasallam kabuktosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yulakinu hadihil kalimah kabuktosan mantenanana nalgin ku ieu kalimah naon kalimah takwa, kalimah ikhlas, kalimah inti tauhid, kalimah inti takwa, kalimah miftahul jannah, kalimah la ilaha illallah. Li ashabihi ka para sahabat-sahabat mantena ngan diantawis para sahabat mantena anu pangpayuna talqin dzikir nyanak ti Kangjeng Nabi nya khulafaur rasyidin. Pertamana nyaraina nya putrana rai miwah putra nyata putra mantu rai sepupu anjeunna margi anjeunna putra Syekh putra Abdullah Sayyidina Ali karamallahu wajhah putra Abu Thalib. Ieu secara darah anjeunna sami satu darah ti Abdul Muthalib ngalakuan rama-rama. Nah, teras pangpayuna anjeunna ngahaturkeun kalimah thayyibah dumasar mantena hoyong kalayan naroskeun ya Rasulullah kaifa aqrabtu ilallah. Saur Sayyidina Ali kumaha ya Rasulullah wahai utusan Allah kumaha carana hoyong dugi ka Allah anu tercepat tapi ngamalkeun anu termulia termudah dan teristimewa. Bari gampil ngamalkeunana tapi beutina teu aya tandingna nya Rasulullah alaika bi mudawamati la ilaha illallah. Wajib ka anjeunna sok mudawamakeun kalimah la ilaha atanapi bi dzikrillah alaika bi mudawamati dzikrillah mangga bade nu mana wae sami naon inti nama eta tak sareng kasaha atas di Sayyidina Ali perang sadayana para sahabat nyuhunkeun li ashabi sadayana para sahabat. Pertama Kangjeng Nabi tatkala nyuhunkeun Sayyidina Ali kitu teu langsung kul ucapkeun ku anjeunna calikeula margi anjeunna mah sanes kanten anu dihaturkeun anu berupi bimbingan anu ngarupikeun katauhidan kapukohaan katasawufan sadayana dumasar kana
wahyu ti Allah cakumaha pidau mantena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Teu narios Kangjeng Nabi cariosan anu kamana meni anu tanpa bimbingan. Angin cariosan Kangjeng Nabi mah sadayana oge bersifatna ngalangkungan wahyu ti Gusti Allah. Renung tos kitu kakara anjeunna kakara nyarioskeun sakalayan nalkin kasaha Sayyidina Ali karamallahu wajha. Biasa we carana Kangjeng Nabi di ruang sula Sayyidina Ali ngupingkeun heula bari mejamkeun mat soca anjeun terus beres Kangjeng Nabi teras Sayyidina Ali ngaoskeun eta kalimat. Pertama Kangjeng Nabi nampi heula ti saha nampi ngalangkungan yaitu di pimpinan malaikat nyata malaikat muqarrabin bahkan pimpinan sadana malaikat saha malaikat Jibril alaihi salam eta silsilahna Jibril ti saha nyatin kagunganna tinu memiliki semesta alam di hadirat Allah Azza wa Jalla. Jadi legal resmi di Allah ka Jibril, di Jibril ka Kangjeng Rasulullah, di Kangjeng Rasulullah teras ka sahabat sabada Sayyidina Ali ka sadayana sahabat. Nah, teras dikira anu hobina ti saha nya sami di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama ka Abu Bakar Siddiq waktu di Gua Hira. Itu pertama. Waktu di Gua Hira tatkala anjeunna gempur margi musuh-musuh anu ngamusuhan ka Rasulullah. Tos katingali sadayana nyarana pedang, nyarana panah, nyarana tombak, rupi-rupi. Bari jarak sabaraha meter. Tapi Allah maha sagala-galana. Walaupun dohir soca maran tenada lohir nantos ningali tapi aya nu ngahalangan ge untuk kucukan maung aya dalapan di dinya ngahalangan cupados ulah lebet ka buah cekape Allah mengersakeun laba-laba atau ranca ngadamel kanangna. Jadi dugaan akal maranehanna waktu harita teu mungkin kudu aya jalmi anu lebet ka buah eta buktina. Naon sarang laba-laba aya kayun eta painun buha tur anu akhirna aruh deui. Tatkala Abu Bakar Siddiq secara manusiawi ngadeg-deg sieun reuas genting luar biasa carita maka Kangjeng Rasulullah nyaur ka Abu Bakar Siddiq, ya ashabi Abu Bakrin Siddiq, hei Abu Bakar, ulah gempeur, ulah sieun, la tahzan, ulah sedih, ulah keung hartosna seueur, ulah keung, ulah sieun, la tahab mangaya la tahab wala tahzan, innallaha ma'ana, sayangtosna Allah bareng ngabarengan urang sadayana, sareng urang sadayana. Tos maka pertama kumaha ya Rasulullah digempeur wae sok gomid ainaika peureumkeun soca anjeun Abu Bakar wa alsik syafataika rapetkeun lamun ca anjeun wa ahli lisanaka tikelkeun lisan anjeun kul ucapkeun kalayan katauhidan kalayan kamakrifatan kalayan kamusyahadahan kalayan kamahabbahan Allah Rabb urang sadayana, Allah tujuan urang sadayana, Allah pengatur urang sadayana, Al-Mudabbir, Allah nu maha seueur ampunanana, maha gopurna, Allah anu maha tawwabna, maha seueur nampi taubatna. Janten hartosna bisa beribu-ribu makna, bisa berjuta-juta makna tatkala teuleum ku katauhidan eta kalimat nerekam sadaya mana aya katewak gitu. Katewak
sok kaya kan rupi-rupi di mana bapak no anak ibu mangga kadinya terang tapi penuh penghayatan insya Allah ningkatkan derajat di samping Allah nulungan bapak di samping Allah nulungan ibu sekaligus dina eta pertolongan teh Allah ningkatkan derajat bapak Allah ningkatkan derajat ibu sehingga bapak dugi ka usul ka Gusti Allah. Maka maksudna para sahabat harita yang talkin Rasulullah pertama lintas biati kulubi keur ngabersihkeun mana-mana para sahabat wa tazkiyatin nufusihim sareng kaduana ngabeningkeun lebih bersih bening hati-hati maranehna tos bening kadituna wa isolihim ila hadratil ilahiyah katiluna jangan nepikeun bentuk pengabdian bapak nu dohir nu batin dugi ka Allah nu dohirna nu batinna bahkan nu sangat batinna dugi ka Allah eta akal urang nerang dina mana maka inilah yang tidak boleh ragu kita al haqqu mir rabbika wala takum minal mumtarin ari perkara berarti ada di pangeran aja ulah aya di hati anjeun karagu-raguan maka para sahabat sahabat yang tahu eta tenang jiwa tetap iman ke Allah sehingga mantena tetap ketauhidan maka tatkala gunjang ganjing terjadi pengintimidasian yang menteror umat Nabi Muhammad terus tak henti-henti dengan cara doliman luar biasa rupi-rupi panyingsieuna rupi-rupi namun cara supados pudar deui maka pertama sabada hartos eta sadayana tenang sadayana bahkan waktu pada lepet kagu Hahiro Abu Bakar Siddiq bari teu acan lepet talqin dikir eta tapi tos mayunan nur nama dina jiwa teu ragu teu asa-asa maka tatkala bade lepet kagu tur ya Rasulullah lireun sakedat teu wakal lepet saur Rasulullah untuk kaulah bilang ke Abu Bakar balik ya Rasulullah tegeng abdi naon margalantaran bini seur naon makhluk berbisa nu aya di lebet abdi lah ya Rasulullah naon margalantaran Abu Bakar padahal Rasulullah terus meningan sanes kanten ini adalah pilihan dia maka saur Abu Bakar ya Rasulullah lamun teh aya anu berbisa di lebet abi kapacok atau di geger dugi ka abi perlaya nu can nangis lagi paling ya keluarga abi tapi salila lamun tipain semesta alam yang akan menjadi di hadapan Allah tegeng abi ngasabios ya Rasulullah begitu lebat kalbat istirahat bersandar Abu Bakar Siddiq katingali Rasulullah pada bobo terkait palidinya ya Rasulullah iya paha abdi mangga di dieu sayogikeun ku Abu Bakar Siddiq disayogikeun dina pahaman tengah ternyata Rasulullah lelap tidur leres Abu Bakar Siddiq aya nu nyeureud aya nu macok duka naon-naon teu disebutkeun nah kalajeng atau orang Abu Bakar Siddiq dipacok salah satu sampean anjeunana nahan nyeri luar biasa karena udah mengetos jalan nyeri luar biasa ngagoak teu wantun ngagoak lagi milik buga akhirna dikeker ditahan cai soca tetap teu katahan ngecelak kana ralai Rasulullah tos ngecelak kana ralai Rasulullah buga kunaon Abu Bakar aya naon kau cepak itu pamun teu anjeun nyagugah Rasulullah mah ieu ya Rasulullah di
tingalikeun ka manten ieu di eta di pacok eta napi digeger ku salah sawios anu berbisa. Ya Rasulullah, mangga eta Abu Bakar. Maka Rasulullah telah doa di hadapan Allah, bari ngadoakeun Abu Bakar Siddiq. Ieu sahabat kaula anu yakin buat bang di surga Allah. Pengorbanan anjeun katarima Abu Bakar luar biasa mulia, luar biasa. Semesta nyaksian yen anjeun dina waktu ayeuna nyaeta marangan kaula bari jeung pengorbanan luar biasa sahabat Rasulullah. Itulah Abu Bakar Siddiq. Maka dihaturkeun lagi terbaik, termulia yang akan mengabadikan Abu Bakar Siddiq. Anu akhirna tos buih, tos dugi ke Madinah. Ternyata ibadah-ibadah saluhur sadaya imam para sahabat sadaya luar biasa. Nu tahajudna, nu ngaos Qur'anna, nu tos lungsur ka Rasulullah dihaturkeun ka para sahabat. Maka tetap dalam amalan-amalan dikekalkeun kumaran benar luar biasa sadaya sesuai ahlina masing-masing. Nu bidang Quran, nu bidang tahajud, nu bidang salat qiyamul lail, salat tahajud, salat malam sabangsan anu dikir. Tapi Abu Bakar Siddiq insyaallah teu ngalangkungan di para sahabat nu sanes teu muncul teh dina hal-hal nu eta biasa sareng para sahabat nu sanes nawe masih berjalan. Tapi Rasulullah ngadawuhkeun kepada sahabat, lamun teh anjeun hayang apal kaunggulan Abu Bakar jeung sakumna manusia lain jeung maraneh unggul itu baik. Tapi jeung sakumna manusia nu aya di bumi termasuk jin hiji timang amal kasayaan Abu Bakar Siddiq lantaran mesti unggul Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, maka lantaran namun kampung Abu Bakar Siddiq sadaya Abu Bakar Siddiq teu ngaluwihan salat di aranjeun, teu ngaluwihan puasa di aranjeun. Aranjeun oge sarua ahli salat, ahli tahajud, aranjeun oge akur, ahli aurat, ahli maca Quran, itu bijaksana Rasulullah. Tapi aya nu leuwih di Abu Bakar Siddiq teh aya nu mantep dina qalbuna, menetap tetap henteu goncang, henteu bimbang, terus salilan. Tatkala nudak kafir Quraisy itu terus berhadapan tetap tenang. Sabab aya naon? Aya netep dina jiwa naon? Nyaeta pidato Allah Rasul wa aljamahu kalimat taqwa. Aya tetep sakumaha kual diaturkeun ka umatna. Wajib ka aranjeun tetep dina kalimat takwa. Kalimat takwa naon dijelaskeun ku Syekh Sultan Aulia dalam kitab Sirasulnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tetep anu netepna naon dikirna dikir nu mana nu diucapkeun la ilaha illallah na sagala sabuluh ya eta sanes. Tapi la ilaha illallah anu kopi cekap anjeunna la tos kausi di jerona naon ku ma'rifatna ku biqlul qalbina gawe hatena tos ma'rifatullah bikuati dikrillah ma'rifat ku kakuatan dikir ka Allah. Maka dina manehna tos Allah. Teras dina kalimat takwa aya ilah kan mambi qadir pausyal tauhid ya mutasawwif ilmu nahwu nu dikira-kira sah. Tapi terus lebat ku katauhidanna maka masuk ke jamal indahnya seorang hamba menuju Allah. Maka karena jamalna Allah dalam setiap perkara nggak tinggal kurang itu keluar anjeun. Maka la nabi muqaddir ila man bi muqaddir illa isbat. Isbat mengisbatkan Allah, mantapkan Allah. Naon Allah nyata qaharna Allah. Jadi kamal jamal jalal
koha terkeluar tina eta perkara sakumna makhluk nu aya di alam dunia di alam akhirat di mana wae eta. Maka tatkala eta mantep dina jiwa bakar anu luar biasa, tatkala naon bae nyorang ka anjeunna sagala-galana henteu lepot anjeunna tina pandangan basirona, teu lesot tina pandangan batinna. Nu anjeunna nyalira, nu maha aya, nu maha gaduh, nu maha kuat, nu maha bijaksana. Maka terus itulah mulai anjeunna maka panapi syekh lamun dina istilah thariqah. Tapi dalam tasawuf kan jadi panapi rasul. Panah teu ngabogaan naon-naon. Panah teu ngarasakeun boga naon-naon. Panah muncul panapi sifat panapi lafal. Pilapang sempurna masuk naik karena wilayah panapi sifat terus nerekel, maka akhirnya sampailah kepada puncaknya panah, akhirnya makom bako anjir kekal ya Allah, kekal, maka dikekalkan ku Allah. Makom bako teh kita makom, setiap pilihan Allah ditetapkan dirinya dina makom bako. Terus makom bako hasil tina naon? Hasolahu ba'da pana at-tamain. Dihasilkeun tawa hasil makom bako eta sabada pana anu sampurna. Ger datang loba sieun mending pana. Loba rindu rupa-rupa nusieuna hanya rupana urang panah mau pasti make ilmu teu ngarti deui aya sieun panah aya jadi maksa ulah panah diri padahal diri semesta alam kabeh panah tapi diri kunaon akal sabab nu migalana nafsu mau panah nu migalana nafsu salilana saha teu panah Bapak kullu syai'in halikun illa wajhah. Kan setiap perkara halik hancur teboga naon illa wajah ani wajah tidak Allah anda Allah tepana moal pana salila dina biha abadat sallallahu sangean jenama bako teh ungna kidam teh kawitna mata jumna ke kieu binafsi jumna kalayan dan gini aya rasul ka bapa ari Allah di mana tempatnya, cicingnya di mana? Kalau kan naksirana di langit, di istawa, istawana di mana ngedekul, di mana seperti Bapak, lain di mana istawa, tapi di mana kan? Di istaqor, mantap, duduk bukan. Karena itu ahli sunnah wal jamaah menguasai sekalipun arah, menguasai Allah, menguasai langit, menguasai alas, menguasai semesta alam termasuk urang sadaya. Da urang ciptaan ari mantenna nu nyipta. La ilaha illallah. Ngarti jalma ciri jalma anu pakir butuh ku Allah sakapaosna ari Allah jumeneng kalayandanna teu butuh ku sakabe perkarana dalema goni kaya nu sajati kayana teu kakurangan sakekal salaminamina urang mah loba butuh sing kerja keur pinter keur kuat keur populer teh bahasana manusia ara butuh tetap mungkalungitan karena sabab naon mungkalungitan sabab teu bisa ngayakeunana teu bisa ngabogakeunana damu anjeunna maha gaduh sagala-galana la ilaha illallah insyaallah maka teraskeun sing dugi ka panah amin ari sieun Bapak tolong turun di deunana ge ulah wakawani mentang loba salieun sieun tapi salah, anu salah prakna. Sieun panah, sieun kudikir. Jadi kadinya dampak berarti beakar ke jelema yang hantam.
Maka dina ayat itu tadi yang mukadimah fa'lam annahu la ilaha itu ukuranna kangge jalma anu tos howas anu ngalebetkeunana ngalangkungan talqinul dzikri sukses sultan mana aya anu wa idza qila lahum la ilaha illallah di mana diucapkeun ka maranehana la ilaha illallah mun garu mede gengsi tepahan tes kuring aku bingung la ilaha illallah jaralan di tempat mana diantar sanakan itu alami itu naon sabab nu ngahalanganna kasombongan ka takaburan sakese jalma nu kira-kira tawis-tawis nu ngadarese narima kana ari bapak ibu-ibu sadayana alhamdulillah gitu la ilaha illallah ngajadikeun benteng kangge diri urang mah lemah seboga sekuat hoyong aya benteng anu maha segala-galana karena kan datangna syaiton keur mangaruhan nafsu nu aya dina diri teh luar biasa ti payun ti pengker ti kanan ti kiri itu biasanya pakai lawang pintu-pintu syaiton maka dina Quran summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim biasanya setan ngadatangkeun manusia itu ka payun ka pengker ka tengen ka kiwa maka Kangjeng Rasul midawukeun adnu sayatinakum biqauli la ilaha tutup bagi pintu-pintu syaitan ngarah terus narajang ke arahnya lamun abus ka jero dahsyat lebih berat daripada syaitan nyata nafsu anu luar biasa hesena diumpamakeun seperti gunung ku bakating berat-beratna rek ngeser ke nafsu mah tina amaroh kana mutmainnah biasa berpuluh-puluh tahun biasa ratusan tahun aya oge bisa tahun tapi ngalangkungan diajar dikir insyaallah pada saat itu pun dia akan luluh lantak mudah-mudahan tapi kita mena cariosan abdi berat kemina-mina dacan biasa mudah-mudahan ngalangkungan berjamaah rame-rame ditengeun aku kabeh mudah-mudahan menang amin jadi eleh jadi lilir minimal kan nafsu teh aya nafsu naon aya nafsu syaitonnya nafsu iblisnya nafsu amarah terus turun pertama nafsu iblisnya atau nafsu syaitonnya dah terus bapak dikir la ilaha mulai turun karena amarah masih kena aya amarah terus turun bapak semakin kental mengamalkannya dua dikir itu terus bapak diamalkan turun nyetetina amarah karena sabuia naon aya nafsu hewan buas di manusia bahkan leuwih ti hewan manusia tatkala mesti dikuasai nafsu dikuasai nafsu leuwih ti hewan paling mau jekutna lamun kana jagong-jagongna ari manusia nu suka rungkup ku nafsu hewannya bari sabuia hewan buas melebihi dihantam bisa dibabat terus segala rupa kan bisa puguh-puguh eta jang dijalaneun alasan beak di dahar aspal nafsu les itulah manusia yang terkuasai nafsu amarah turun bahinnya turun dirinya karena nafsu bahinnya hewan ternak aya sigan heueuh bageur hareupeun itu ieu biasa rungu kesok eta bahinnya kayak hareupan balong loba laukna pada saat nafsu bahinnya aya di urang seperti panganan kumaha nyai teh haram tapi kuring hayang teh kuat nyai teh haram maka kan laukna gede aya 4 kilo atau 7 kilo nah sulang kilo dibere akal mantuan nafsu tuluy dibere akalna akal ke muatan nafsu tangkan hasil nyongkot lauk batur wantun taragal meunsan diheura
Itu tak ada, ini udah dalam mesum cari usepan, tapi aku mau gitu. Tadi dengan diri nama angker ya, tadi pengaruh nafsu, nyata bahinya, nafsu hewan, nafsu ento, nafsu meri, nafsu hayam. Jadi lamun pada dinasabkan orang gerobak nasab dulu gitu malas. Ada yang beli hayam di aku mah nasab muharibah biasa. Padahal loba dilanjut di eta cicing udah di murid. Maka adnu saya tinaku bi qauli la ilaha illallah. Anu akhirna muncul jero-joi hate jeung sabangsana. Bahimiah nanti aya murni kalau lantakeun insyaallah fa'lam anna la ilaha illallah wastaghfir li dambika ay li dan biwujudika tegasna tina dosa-dosa wujud urang anu nangaralangkenan diri urang nyaeta sifat sabuiyah sifat bahimiyah mulai turun daya muncul we insaniyah. Nah, kemanusiaan sejati hari manusia sejati kumaha terindah, tidak ada tandingnya makhluk sebaik manusia. Maka Allah ngadawukeun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Urang teh asal di surga, urang teh asal di makhluk terbaik. Manyare kuy rek miyuni naon, miyuni tikus, miyuni keuyeuk, miyuni monyet, miyuni babi naudzubillahi min dzalik. Tah eta sadayana diukur ku urang sekali-kali hoyong di mana ieu kedudukan diri. Tidak aroda an ta'rifa. Di mana anjeun hayang apa? Wujud diri urang di mana sabenerna nah ieu teh keur kamonyetan, nah ieu teh keur kahayaman, nah ieu teh keur kabeutan, nah ieu teh keur kaambean unsur paling naon aya di urang. Mangga biasa ngukur nyaeta pimada yuki muka pandur pimada yuki muka sok ketingali ku diri anjeun din boga teh sanes boga rasa sok eta pake ngukur diri urang lain kali takabur maksana kangge kontrol kangge diri tingali we urang ternyata miyuni keuyeuk nyana salat sok loba miyuni keuyeuk kan biasa takbiratul ihram nasihat badanna biasa ngangge wudu jeung sabangsana mayuna loreka ka Masjidil Haram bawang di wajah satrul Masjidil Haram leres kali belakang ka Masjidil Haram tapi hate nama kitu we naon bolak-balik ku kulintingan maca semesta sabari isu sakumaha isu sakumaha kalkulatorna jalan-jalan dibawa ke sholat, dibawa ke doa. Maka itulah kebahagiaan masih ada. Maka zaman Nabi Musa ayat sahabat Nabi Musa ngadoa keras-kerasan. Nabi Musa uningan dia teras ngadoa. Nabi Musa di mana dia Allah kunaon itu jalan dari papain wae sakit keras-kerasan ngadoa. Karena doa sujudna demikian unjukkan Nabi Musa ke Allah, ya Allah ya Allah, kalau seandainya dia meminta padaku, aku akan beri. Kasih nanti kalau tak gitu. Musa penasaran, ekonomi beda ke kesimpulan bener hayang dijabah. Lamun hayang dijabah begitu. Atuh keunang mana sing lempeng ka kaula, sing lempeng tujuanan ka kaula. Nah, mengatakan berengsat sih di Mekah anjir ini dijaga rahasia tapi tidak anggar rahasia itu dalam apa lagi ya akhir itu adalah salah satu ilmu Allah yang dihaturkan ke para wali, ke para nabi akhirnya kadang-kadang sok uningan kan kita seperti pertanyaan di alam kubur bapak uningan kan bocoran gitu bocoran nanti saat di malaikat Allah di ahli kubur apa di para ulama nu bocorkeun ka urang kita mal buka waman nabiyuka atau apa berarti ayeuna di apa kita pertanyaan apa kita urang bari apa kita
maka ditetapkan diri ti ayeuna saha pangeran urang sadaya Allah singkat apa tadi tos anu akhirna Musa bejakeun ari bener sok naon sababna si Musa kalah nyalahkeun kaula lain Allah sieun ulang Musa tanya saya ini cerita ya Musa sabenerna mah itu setiap ngadoa naon geura nu dina pikiran teh ingeun ka me jadi meunali lanceuk jeung me jadi kaula can berhak merek kaita jalan sabab pikiranna teh ingeun setiap ngadoa teh inget kana kukutanana nyata me pame bangalan pame naon ibas me hiji eta tah ieu teh pangunten maksudna kami merenung kami urang sok sering urang yang kesalian Allah menuju terpantau sering tadi sagabawa segala ayat aku maka bawa tujuan urang mulai karena Allah abus kurang parantos takbiratul ihram Allahu akbar kedah nama eksistensi akbar ya Allah nu kudu ngarungkup urang tatkala urang libatkeun akbar ka Allah urang mah naon atuh urang mah lemah doi lemah teu gaduh naon-naon tadi dinya lungsur we eta akhirna Nabi Musa nguningakeun kana sakumaha kalamullah dihaturkeun ka mantena maka eta hamba teu kantos sawarata-rawatos akhirna melimpah ruah qabul Allah dihaturkeun ka mantena ya Allah mudah-mudahan urang oge doa-doa sadayana terutama doa urang teh tetep bae sok dicantelkeun kana hoyong salamet dunya jeung akhirat mudah-mudahan Allah teu kenging nolak ka urang sadayana amin ketetapan qabul mantena nyerengan urang sadayana naon da diakhiri nyangka we urang lila umur nyangka bakal pamilana sanajan dielingan sakitu seueurna tatangga baraya keluarga bahkan tos mayunan urang da ke nafsu di jero mah urang mah bakal pamparlina bakal asa panglilana lain ku bahasa nu diutarakeunana tapi ku tingkah jeung laku urang itu rasa maka terus eta sangkan tinggal laku urang ulah mayun ka Allah maka semua lelewah anu aya di dina kahidupan urang dieu selalu menghalangi bahkan loba ngamuktikeun dasar urang wah nu hebat nu bisa anu akhirna mahju anda ta'ala akhirna terhalang ti Allah subhanahu wa ta'ala tah la ilaha illallah dari dinya babeul la ilaha illallah mudah-mudahan hayang diampuni urang dosanya la ilaha kapan sanaos dongkap sanaos seueur dosa bahkan dosa saat agung bumi ari dongkap ka Allah bari penuh keikhlasan penuh ketauhidan penuh kemarifatan la Allah la ilaha mesti selalu lamun nangis tidak mesti kaula anu maha agung anu maha mulia itu lamna takdirul kalamna bi izzati wa jalal nyata demi keagungan kaula demi kemuliaan kaula atas demi kemuliaan kaula demi keagungan kaula saha mahalang Allah yang iran sumpah teh tos mesti kaula ngampura la ilaha illallah seperti bapak diajar dikit ngalakuan talqin kumaha kapan Allah nyalira anu bidau dina surah Al-Fatah pajengan kumaha dina surah Al-Fatah nyaeta anjeunna ngadawukeun laqad radiyallahu 'anil mu'minina wal mu'minat laqad lamna lam ibtida qad naharat tahqiq qad fi'ilna fi'il madi dipaina qad mesti yakin teman kaula geus ridho anil mukminina ka jalma-jalma nu ariman geus iman jalma teh iman nah ngalangkungan yubayu nangka tatkala anjeunna jangan setia di hadapan Allah
Yubayunaka dicalkan jual beli jeung Allah. Jadi bapak di dieu teh dicalkan sareng Allah. Moal pangan dipikeun moal. Ngan ulah sok ninggalan wae nafsu di jerona anggar. Da teu bae. Hayang kabeli motor. Masa kita bener lain karo ahli jabat asasan jadi wae gitu. Moal pajak. Yang lebih segala-galanya, lebih daripada semesta alam, maka Allah pada besar bapak calikna biayana bingungna kemikiran biayana dugi dikabul ku Allah geus dugi ditasarrufkeun dina akibat pertama yakin Allah naon pada besarna pamisaran naon ridho rahmat padol sadaya mitos jadi layak masuk surga Allah. Mudah-mudahan kalau sadayana peser dipeser ku ridho mantena dipeser ku rahmat mantena dipeser ku pador makiro anjeuna moal hanya kalbakeun moal hanya kalikma dayaki dina iman bapakna yakin sukacita saking syukurna bapak ka Allah dipasihan tiasa angkat ka dieu dipasihan sasarna kumaha kawe eta hamba pemukana pangunten disadayana kabagian eta dalil CNI wae sifat kitu. Para pengamal manakibah anu pamukaan luar biasa sabaratus kejamin dari dieu lamun hadir sadayana sakumaha kabagian anjeuna ongko ieu sadayana insyaallah bahagian cek andri sadayana lah eta melimpah ruah. Itulah orang-orang yang sukses yang abadi dunia dan akhiratnya. Ada lain naon eta memang janji Allah sedekah Allah ngaturkeun moal bohong innallaha la tukhliful mi'ad. Allah teu pernah jalil janji pihak la ilaha yakin karaos yakin. Nikmatna keyakinan pertama dibawa keyakinan bapak waktu pisah raga jeung nyawa. Nah keyakinan bapak balik ke Allah. Rek mana hanya kan yakin ke Allah nu diyakinina dan anu maha gaduh dan anu maha meninggal dan anu maha bageun dan anu maha dermawan ya Allah insyaallah kacana. Maka dageun hiupna ge kadinya maut nage bakal kadinya di akhirat nage di masa bakal kadinya Allah nu gaduhna nu maha memilikinya la ilaha insyaallah eta jadi sadayana aya didinya insyaallah nyaeta silsilah bapak silsilah ibu nyambung dugi ka Rasulullah. Itulah kenikmatan yang abadi. Anu akhirna bapak uihna bakal kumaha insyaallah uihna bapak moal ka asup jalmi anu didudut amin kanu maot teh maot didudut anu maot dijemput mudah-mudahan dijemput sadayana amin dijemput kalayan utusan-utusan Allah anu dimuliakeun ku Allah pun ikut menjemput tatkala ruh jalmi iman ka Allah misalnya ku keyakinan kau dibuktikan sareng ku kanya kahema kadermawana jeung sabangsana eta ngajemputna malaikat Allah keur di mahsyar batur keur pakewu bapak mah geus dikintun bistelan ti malaikat ridwan nyaeta penjaga surga. Itulah sabaraha malaikat mereka ngaturkeun da eta bapak anu sok ngarek paika jalmi-jalmi nuker manang ibadah di jero nama dikrullah la ilaha itulah dongkap panghaturan di malaikat ridwan keur ngajemput jalmi-jalmi anu uwi ka Allah nuju nyawa sareng jasadna bade dipisahkeun wae ge kan tos dijemput ku Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan abdi bapak pengen ayat eta amin. Ya
ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei nafsu-nafsu hantarna. Tenang lain berarti pernah ya kabingung. Tenang saja, bukan itu. Tenang yang sebenarnya tatkala diberi bingung, henteu ngabalir ti Gusti, balik ka eling ka Gusti. Itulah kategori tenang. Sabab Bapak upaya tetap hoyong sabar, hoyong tawakal, hoyong tauhid. Itulah upaya nu dipiasa, nu ditampi ku Allah. Dugi ka plosna teu aya kabingung, plosna dugi teu aya kasusahan kitu hoyong urang. Manya cari eta mah lain damel urang. Upayana we damel urang, damel Allah mah nentukeun ana. Nu bisa dibisakeun, nu teu kuat dikuatkeun. Maka anu taat ditaatkeun, anu takwa ditakwakeun. Itulah salah satu samba Allah tadi diasnakeun ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Uningan bager canyana wali-wali Allah teh nyaeta anu teu aya kasedih, teu aya kasireuh, teu aya kakeueut, angin ku hirupna qalbun mayung ka Gusti Allah. Tah eta. Maka tatkala bade maot kan sok aya nu nuju mepes lieur ka kanan ka kiri. Rurat reret sok saen kitu. Mepes terus guling gasahan. Itu Allah mulai membuka hijab. Bade ditingalikeun pertama kabarja perbatasan dunia jeung akhirat. Bari lila jeung moal potong deui terus ka ditu. Jeung alam terasa itu. Pas balik ka ditu urang uing ka ditu. Didinya Allah secara ilustrasi bahasa manusia setelah bahasanya terus manggil malaikat Ijroil. Hei Ijroil, katangtosana bulan sidana poe ayeuna sabab kitu. Iya ya Allah, kaulah bade nyarat si bulan. Tapi kade orang mana? Orang Menjaya. Orang mana? Orang Ciakar. Orang mana? Orang Cijoho misal. Orang mana? Orang Perujahan. Kade kaulah mihape. Terpikeun kemarin mah naon cantelkeun dengan diri manehna. Ya Rob kumaha alamatna bikeun ku urang, alamatna tol satu-satu kumaha dongkapan si pulan ya pulan salira teh katangtosan Allah bakal pisah salira jeung sakabeh perkara nu aya di alam dunia di alam mulki. Maka salira tos waktosna ngawal Pak ruhan sok areling ka Allah ke malaikat tawajib atau Ijroil kaula teh lain teu narima lain ngan kaula rek naroskeun ka anjeun rek kamanakeun kaula balikna hayang pugu mun teu pugu jalan mah kaula kiring lu cieun nyalahan balik kitu hayang pugu lampuna di mana ka mana asal ieu dongkal deui malaikat Ijroil Allah ya Allah salira maha ulinga itu hamba salira dugi kana naroskeun kitu mah ngaku mah api waleunana itu malaikat saura Allah ka malaikat Ijroil ya Ijroil uktub ismi pandu ilaihi tuliskeun ngaran kaula sok ku anjeun di alam syahadahna di alam ma'rifatna di alam mahabbahna bawa ngaran kaula bikeun ka manehna lalajokeun dibuka ku kaula hijabna gitu. Tos akhirna mah malaikat kenging alamat nanti hadirat Allah tak dongkap di ya alamat anjeun pibalikeun anjeun ieu kan nu sok digawean ku anjeun begitu Pak dina kitab tasawuf tatkala anjeunna ningali jenengan dan Allah nu Maha Agung anu di kamarina tos nerekab dina jiwana kamarifatan kamahabbahan kamusahadahan mantena melalui ciptaan mantena termasuk dirina ngerti mah tengah balieun waduhna Allah begitu dilalajokeun ka anjeunna malaikat saking girang eta jalmi anu iman eling ka Allah saking girang bahagia luar biasa begitu malaikat Ijroil tos nguningakeun eta pieuyeunana maka dekinten bingahna anjeunna melesat Pak ruhnya mendahului naona mendahului terbangnya malaikat
Ayat itu, itulah ruh tatkala udah nyambung sampai data Bapak, data pribadi Bapak, ruh Bapak, sir Bapak, kolbun Bapak, bahwa sudah terdaftar di situ. Hudurul qalbi ma'allah, hadir hatena ka Allah bari pinuh ku keimanan, ku katauhidan, dihaturkeun eta alamatna, sambutan hakikat nanti Allah, maka eta ruh eta jalmi milaan anu akhirna tasduhi deui ka alam malakut, nyata alam permalaikat. Ari malaikat masih dinasutkeun, masih dinasut alam muluki. Ieu di red anjeunna ningali bahasa kemanusiaanna ningali ka luhur tos di malakutia. Atuh malaikat teh da bade ngadugikeun ka hadirat Allah kan. Akhirna terbang anjeunna dugi ka malakutia. Begitu red mana ruh pulan bin pulan ternyata direret deui berdasarkan hakik di Allah. Malaikat hamba kaula nu eling ka kaula tuh geus di tempatna. Begitu ngareret anjeunna ka luhur tos aya deui di Jabarutia perjalananna eta. Terus deui dugi ka Jabarutia malaikat eta hamba nu eling ka Allah dugi kana makom hakikat, dugi kana makom ma'rifat nusalawat dugi anu akhirna begitu ningali tos ngalamungan jabal teu aya di jabal. Nah itulah Pak. Tos di mana ya Allah ya Rabbi, ieu mah geus di kaula, geus nepi di bahasa Sultan geus di laut iya. Tos eta mah tos dugi ka dinya. Luar biasa ya Allah. Kunaon eta tadi baheula keneh tos di dinya cicingna. Akhirna teu salah balik gitu. Tos dugi ka hadirat Allah Ta'ala. Padhuli fi ibadi wadhuli jannati. Bener eta mah wina kan henteu bahkan si Sultan punten dina kitab Al-Qur'an jami-jami nu dikirna leres berdasarkan aya katauhidanana, aya kamarifatanana moal singgah lagi karantina. Nah karantina moal dicarikeun lagi barja langsung kehadirat Allah Subhanahu ya Allah. Maka lamun langsung di dinya atuh bahagiana di luar biasa. Nyaeta naon di dinya bahagia. Wujuhi yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Malah mai pamunteuna hamba-hamba nu ka Allah. Allah ngabuka hijab ka eta hambana lalai sareng pamunteuna baringah teu aya tandingan bingah sabab ningali ka pangeranana la ilaha illallah. Ningali usahanya nyata dugi kadinya gawe hate eta gawe ma'rifat eta upah di Allah eta mah leuwih meunah dari sakumna jeung surgana lain surgawi. Eta mah dina perkara anu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Surga eta mah nu teu aya bidadarina anu manya teu pamilih bidadari kan kesel deui anu deui. Wala kusuro jeung eueuh bangunan gedung-gedung di dieu. Teu aya madu di dieu. Teu aya madu. Teu aya naon? Teu aya madu, teu aya susu. Di surgawi maya di Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus eta mangga anu hoyong bidadari kamu kabagian dunia di dunia bagian di adil ku Allah. Tapi surga nu sangat indah, sangat tinggi. Bari alim papisahna jang-jang eta mah tos giji tu badina ningali kan dalam dongkap kebahagiaan tapi teh kan bingung culang tapi aya dongkap aya nu ngadepulan nama dirinya nikmat aya dongkap kebahagiaan dongkap kebahagiaan teh papenakan asa teh punguna teh loba sungguhna tapi ke pas datang ka ulah lain kosong dia angre yang ada mangan gitu selina itu jalma. Tapi begitu iman langsung tujuh yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pasti ada papada
teh papadana pari billahil pari nyarira tepang jeung nyarira ya Allah wala sautin wala harbin teh kan bapak serada kapahar naon wala sautin wala harbin Allah teh kalam teh wala sautin wala harbin teu soaran teu aksaraan Allah ngamuliakeun nama Musa bilih hoyong terpanggil anjeunna maka Allah ngadamel nyiptakeun yang mendudukan kemahagungan mantenna yang mursikeun anjeunna na qalbul bapa ngaras salam tuluy na kanjeun insyaallah maka la yasa'ani ardi wala samai walakin wa wasa'ani qalbul mukminin teu nyukupan kaula di langit kaula di bumi kaula tapi nyukupan kaula dina hatena jalma iman ka kaula mudah-mudahan nya iman nya zikir nya ikhlas nya tetap takwa di hadapan anjeunna bihaqqillah ilaha maka lamun ka surga dirinya ningali dat Allah di mana bapak ningalina nyata bila kaipin waktu sholat lain ku cara bapak dan pina itu kehendak anjeunna ku padoa moal biasa ku cara urang mah biasa urang mah komna asbab ku mangrupi karunia Allah diaturkeun apa bikasbil huzbi an aini wa rafil baini min baini wa tumsil kaifi wal aini bi nuril wajhi ya Allah kulantaran ka buka hijab naikna sagala sabab teu aya deui kumaha caangku cahaya dat Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihaqqi la ilaha illallah insyaallah mudah-mudahan wina maka tidak ulama billah jadi diaturkeun kaya doa kalian urang janten nyaeta urang oge di dunia di akhirat mah tetep nyaeta anu kalimatu haqqin alaiha ya wa alaiha namu wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin abdi bapak sadayana ibu sohibul baik mudah-mudahan na kalimah ieu abdi hirup di alam dunia mudah-mudahan sadayana diri amin mau oge mudah-mudahan na kalimah anjeunna la ilaha illallah engke di masa urang bakal naon ka mana ieu urang teh tangkal jam teh tangkal dua teh tangkal mangga ka mana hoyongna kalimah eta hartosna hoyong kalimah eta hoyongna kaagungan kamuliaan anjeunna urang hoyongna ieu anjeunna urang hoyongna barokah anjeunna hoyongna ridho magfirah anjeunna bihaqqi la ilaha illallah wadzakirin Allah ta'ala wadzakirin Allah ta'ala wadzakirin a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima pamukeun istri nu seueur eling ka Allah geus nyayogikeun nyaeta naon pertama Allah nyayogikeun ampunan rek kumaha tulus ka surgana ari teu meunang ampunan Allah keras sedengkeun Allah nu gaduhna surga neraka dunya jeung akhiratna sagala-galana ge milik anjeunna ari menteun ngaturkeun pertama maghfiratan dihampura kabeh jalan dikir ka kaula lalaki Allah insyaallah mangrupi rahmat ridho anjeunna terus maghfiratan wa ajran pahala azima pahalana ge adim anu agung naon surga manten dihaturkeun eta pahala agung surga manten adima pandangan hakikat ka mana Allah bermusyahadah sama Bapak mudah-mudahan amin la ilaha illallah insyaallah eta
diulang balik kali. Maka insyaallah jalman tadina nya secara umum biasa ngaoskeun la ilaha, secara umum biasa-biasa, tapi bapak ngalakuan secara umum nanya ngalakuan nyuhunkeun baiatna nyuhunkeun talqina berarti ucapan bapak bukan min aqwahil amla, bukan cariosan pada umumnya cariosan, tapi cariosan bapak aya bisikna kalayan dipandang Allah termasuk min aqwahil rijal. Jadi cariosan bapak terus cariosan rijal, rijal pilihan jago Allah, pilihan Allah nuntahata pabulan kaum insyaallah min awliya billah. Ya Allah kurahmat Allah ulah ditolak kumrahmat Allah biasa moal kahalangan. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamus sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. La ilaha illallah. Pisah raga jeung nyawa dijemput ku rahmat Allah, pisah raga jeung nyawa disarengan ku ridho Allah, disarengan ku ampunan Allah. Aya deui kabagjan nu eta moal aya ngalangkungan bageuna untung arsi sabar ayeuna. Abdi doakeun ku bapak naon dicariosan ku abdi ya Allah, mudah-mudahan dibuktoskeun ka abdi bapak Iwan Ahmad sadayana daya deui daulah kayo ridho manteuna. Ayo ampunan manten malihan dihadiskan la ilaha illallah tetap dahulah jannah abu surga wa insyaallah wa injan wa insyaallah. Tapi sanes berarti kedah ngalemahkeun sareng sanes berarti kedah kalaworan laki-lakian ucapkeun la ilaha illallah dina qauli arek maaf gitu masalah sanes tadinya bakil hartosna mangrupi padol karunia Allah tatkala pernah berbuat dosa besar termasuk mau termasuk dongkap Allah melakukan la ilaha tetap dihampura Gusti Allah. Terus kemudian wah bapaknya dosa abdi nyokot kue hiji ge mah ridho bapak mesti bapak menang pilih kami ari Allah dina hati kamuliaan dosa saking langit jeung bumi saking bumi dongkap Allah ngampura da mau saimbang kanya bapak jeung kanya Allah. Terus baginana kadinya Allah mbogana Allah ngaduhna batak maha sigotna ge mubalaghah ar-rahman ar-rahim wal ghafur sigot mubalaghah maha katida rek ngukur ku akal kumaha ka Allah pantah semua logika dijemput ku nikmat Allah tong ngana-ngana kunaon atuh baheula hese digeuing kitu bisa sultan mah aya panas sejarahna gitu. Terus kalana naon almarhum terus ku Sultan di sana begitu keukeuh kalah awon ka Sultan. Tatkala itu wafat Allah ngabukakeun hijab ka Sultan di tepangan tah eta kuring teh sabenerna yang nulungan waktu ieu ka anjeun ngan anjeun perkara ngomong wae keukeuh nolak kitu keukeuh ngabantah baheula padahal kaula sabenerna yang nulungan waktu ieu karena waktu kieu malau ahor tadi ila ajalin qarib tamu dewa Gusti magihan waktu abdi sabenerna ka dunia teh abdi bade dikir abdi bade sedekah abdi bade salat abdi bade terutama paling dasar naon didinya punten beribu punten nuhun beribu nuhun kasadayana berjuang sabab yang paling dasar di alam barzah yang diteriakkan oleh para almarhum yaitu lau akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Kaulah lain rek haji deui lain rek umroh deui lain rek amar ma'ruf nahi munkar tapi abdi lamun ka Gusti dipasihan waktos abdi bade sedekah kama falta Abu Bakri seperti Gusti parantos mintakeun Abu Bakar sehingga Sayyidina Umar nyarios ya Rasulullah
Ya Rasulullah, abdi tos dugi nilai sedekah abdi sareng Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar. Encan ari Nabi Abu Bakar mah mahal bayana we. Encan. Nah, kumaha waroran Sayyidina Abu nya naon salira Abu Bakar mah takot cagalan nepi ka 3 salira dipasrahkeun. Salira eta salira abdi manggan Allah jeung Rasulna. Dan Umar oge kitu abdi manggan Allah sareng Rasulna teh saparapatna. Tapi namanya nilainya saparapatna dia kita janji kan setengah. Tapi Abu Bakar total semua. Biar aku sama Allah dan Rasulnya aja. Itulah dituturkeun maka aku para sahabat-sahabat para agnia Abdurrahman bin Auf Ar-Rabi maka luar biasa. Si hore rahasiana termasuk yang terdasar di alam barzakh adalah sedekah naon bae oge nu berarti rek saperak rek 2 perak dibarengan ku keyakinan keikhlasan insyaallah. Puntennya teu ku akal nafsu deui dalam ku akal nafsu deui mah bakal dianggapna teh ngolok. Dianggap itu aja nama ngolok nang kalau mustamil teh direrekan itu teh kayak insyaallah dia awalna la ilaha kalau yang akhirna la ilaha insyaallah. Mudah-mudahan abdi dipasihan biasa sedekah amin. Bapak Ibu mudah-mudahan kumaha dipadol Gusti Allah. Sampai itu pointen kirang mampu ngapunten kasuhun atur nuhun kasadayana mudah-mudahan Allah nyalkeun di abdi sareng Bapak Ibu sadayana surga mangkana kumang ridho rahmat padol mantenana. Hadanallah wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bil wal hidayah wal ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.